اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Kanjeng jaritakeun tentang wa'd, wa'id dan lain sebagainya. Dilelewe kurang maka mad geus loba omong mad. Lamun maneh bener mad langsung komunikasi jeung Allah pangeran maneh sakumaha nu kumaha dicaritakeun. Hiji bae coba caritakeun tentang kiamat, iraha ta kiamat. Iraha coba kiamat man. Hayo. Nyaritakeun nanya teh kira-kira nyaritakeun nanyakeun kiamat sagala. Henteu nyaritakeun kumaha nu sebenarnya Allah teh. Kumaha coba hayu gerak ketauhidan tentang Allah teh. Eta mah kan dibejakeun, ieu mah kiamat ditanyakeun. Iraha kiamat man. Lamun maneh bener bisa komunikasi jeung pangeran nu ngaran Allah meureun ngabejaan ka sia kiamat teh sabaraha bulan deui sabaraha taun deui taun mana ayo bejakeun pan eta mah lain pertanyaan nu geus ngahina eta mah ngahina eta mah kos kitu nemantak ketika kaum Quraisy ahli Mekah kufar Mekah nanya ka Kangjeng Nabi tentang kiamat diturunkeun ayat ku Gusti Allah Muhammad ulah kaget yasalunaka anis-saah bakal naranya kupar Mekah kupar Quraisy ahli Mekah ka anjeun Muhammad anisati tentang datang waktu kiamat ayyana mursaha pertanyaan teh iraha datangna kiamat. Masya Allah ulah kaget Muhammad kul bejakeun ku anjeun ka ahli Mekah innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu bejakeun Muhammad taya liat ngajahokeun tentang kiamat iraha terjadi nama eta mah ulah dijawab bejakeun inda rabbi urusan pangeran aya di Gusti Allah ngan kiamat pasti terjadi urusan waktu eueuh nu nyaho la yujalliha liwaqtiha illahu anu bisa nembongkeun ngajelaskeun ngalahirkeun kana waktu kiamat illahu kecuali pangeran bejakeun mah anu nyaho tah mah Kangjeng ge teu dibere nyaho dan Kangjeng mah dibere nyaho ge ciciri geus deukeut datangna kiamat lamun urang nyaho ieu teh tangkal kalapa kemudian kalapa teh mancungan kemudian tanggal kalapa teh terus timbul kapol urang nyaho eta teh kuari kapol engke kemudian jadi dogan engke terus jadi kolot sanggeus kolot jadi kiring asal geus kiring hereh ragag tanda kalapa urang dibere nyaho kitu keneh cabe diplak kemudian keluar kembang mengcenges ngaranna terus tarimbul eta teh naon ngaranna cabe malaletek terus kana luar hejo teu kebal rada koneng-koneng beureum geus beureum berarti tereh diala tanda bubuahan gedang ieu teh gedang dipelak sanggeus dipelak terus jadi kembangan sanggeus kembangan timbul buah-buah gedang terus gede kolot sanggeus kolot asak geus asak diala teu diala ragag jelema ge sarua bibiti leutik kaju gede sanggeus gede aja kolot geus suisan lain disirah bae dihandap ge geus suisan bukakeun calanana huis malulu eta ge berarti geus aya tanda tereh ragag sanajan sakepeung waktu mah kapol ge ragag bae ngan ai kapol mah ragag teh jarang-jarang nu loba nama eta mantak lamun kolot masih kana nyekelan HP teh mah geus tololna ge belah ditun tolol ti tolol teh aka tolol itu teh 2 kilo goblok jasa teh lain mikiran hayuh di alam barzakh kumaha di akhirat kumaha kolot masih kena WA-an pohara bangkawarah jasa
komo lamun aya cewek haju nyuitan gini itu mah kolot goblok masyaallah loba ku ari ge kolot kos kitu ulana yang anu hese eta geus tanda-tanda tah lamun nyaritakeun pare urang geus caraho kabeh ku ari teh ditandur dioyos kemudian ku ari teh reuneuh terus bekas geus sabekara rancung teh asa geus kareluk berarti teh geus buahan dideuleuh ku urang asak ala atuh jelema sarua bubuahan sarua dunia ge horeng aya tanda mimiti diciptakeun ku Gusti Allah kemudian terus kuat kuari aya tandana adapun waktu kiamat nama Allah nu nyaho iwal ti Gusti Allah tanda terehna kiamat dibejaan kanjeng Nabi dibejaan ya Allah numantak innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu sakulat fis samawati wal ard berat pohara fis samawati wal ard urusan kiamat di langit di bumi pohara lain pohara letik-letik sakulat bahasa nage sakat sakulat teh sarua jeung budak leutik titah mawa sakintal eta teh berat moal karobahkeun saeutik-eutik acan ku berat-berat pohara urusan kiamat di langit di bumi ahli langit ahli bumi kabeh ngarasa pohara ala ahli malihaulia pakeu kiamat anu jelas nama kiamat la tatikum illa baghtah moal datang kiamat karanjeun kabeh kecuali kaget faj'ah tiba-tiba sekojong-kojong kiamat teu bisa diperhitung kedua waktuna teu bisa ulah-ulah nanaon ieu mah keur carita Garut beta tsunami kamari aya nu memperhitungkeun teu aya sekejap mata hanya 2 jam cai teu puguh ti manana ngaloyogna ka mana tapi nu jelas rata imah eueuh keluarga eueuh anak eueuh kuari aya bapa leungit pamajikan jeung anak aya anak leungit emak jeung bapa eta kakara kajadian leutik eta engke mah kiamat kemari urang ningali Aceh nu pohara jasa masyaallah sekejap mata kiamat seperti eta digambarkan ku Kangjeng Nabi kiamat lamun hayang nyaho mah aya 2 sosok manusia di pasar nu hiji nuju kana lawon diturunkeun eta lawon ku nu neuk ngajual teh kemudian digebarkeun ditingali ruasanana ditingali ieu teh meteranana encan kaburu ditawar kiamat datang itu yang ku cepet-cepet kiamat engke ku bagtah-bagtahna jeung cepetna kiamat teh aya jelema dahaga sanggeus sadahaga ningali kana embe atawa kana sapi ternyata subur ieu teh cai susuna bisa diperet cai susuna diperet set keluar encan ge diinum terjadilah kiamat ku cepet-cepet jeung ku kaget-kaget gitulah seperti itu kiamat dek nginum aya caina teu kainum terjadi kiamat dek beli baju aya bajuna can kabur ditawar terjadi kiamat dek dahar geus dicomot dek dihuapkeun can datang kana sungut kana baham terjadilah kiamat dan selanjutnya ieu teh bagtah ulah waka nyaritakeun kiamat kubro kiamat sugro bae sehari-harina sing hade urang lamun ngomongan nyaritakeun tentang seputar nu paeh aya jelema anu gering paeh biasa aya jelema anu setengah gering paeh eta ge teu kaget keneh bae pantes mah lantaran nya geunggeung na ge geus aya sababaraha bulan paeh atupan aya jelema
isuk-isuk minta kopi ke pemajikan anak dibere kopi surudut tenden ngarokok kakarek saya sebanset goplek aya peting-peting jelema teh coba kadiekeun radio aya naon gitu Kak dek kadengekeun wayang disetel jam 12 wayang teh nyanana ngagalegedai kieu kemudian pamajikanna di dieu wayangna keur aya di dinya keur dicaritakeun tek cepot keluar pae nya kok macam ayo pae macam-macam geus puguh naik motor mah baik bagtatan jelema maling buah nu tatangga kakarake di ala doang ti sore dat paeh raga cek tatangganan maling teh yang buah mah padahal mah atuh benta bae ka aing masyaallah buku kamari ge menta teh dibere goblok giliran paeh begitu tatangga buang ka warahnya sata teu bagtatan teh geus kitu teh la ta'tikum illa baghtah rencana kiamat Masya Allah kan ieu paeh nu ku urang kasaksian jelema balik jarah kemudian mandi sanggeus mandi dahar sanggeus dahar salat kemudian sosonoan jeung pamajikanana sanggeus sosonoan di luhur beuteung beuki berat cek pamajikanna ka haji beuki berat bae emang hees di luhur beuteung gitu dia diantepkeun bae meureun ku sono-sonona ditanya kaji pan kaberatan kaji kaberatan ieu cek pamajikanana cek guplak dikeutekeun pae coba eta barangna keur nyecep ini kok baca bae urusan pae mah mun jana nyahueun pae jamal kikituanan ya Allah la ta'tikum illa baghtah lamun urang ningali kiai anu keur ngadoa mah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pae deres anu keur sujud subhana rabbiyal a'la wa plak pae ji aya anu keur disere ditu teh di Pandeglang teh mah di Serang Jawara keur ngibing kapan disurakan keur ngibing jeung sinden goplek plak disurakan pajar action disurakan udang nyana buku keur kieu bae sakarat udang barang di deuleu pae eta kan keur jeung sinden naudzubillah min zalik wa min zalik lamun urang nyaritakeun di Garut anu keur mandi uap teh keur mandi uap duduan di kamar kebal amat ieu teh begitu ditinggali pae loba jasa teh urusan pae teh baghtah pae teu aya nu ngabejaan heula pae mun dibejaan heula jeung pendi saminggu deui pae bawa ka mana nya tasbih ngeutu gocrek keluarga yang bah aduh ada yang nawar karung biarin emang kenapa bah mau mati gua gocrek kulantaran teu jaho atuh terus bae malah mah keur tuar-tawar paehna dia naudzubillah min dzalik wa min dzalik baghtah la ta'tikum illa baghtah ay fajah masyaallah sanajan kiamat teh nyaho nu bisa ngajelaskeun kecuali Allah sakumaha di kalapa ge lamun geus kiring ieu teh geus aya sangkaan tereh ragag buah kitu atel-atelan di luhur geus boga sangka urang ge tereh ragag kitu keneh cabe geus kadeuleuh urang tereh ragag jelema ge sarua bae tereh ragag dunia ge sarua mantap Kangjeng Nabi ge nyaritakeun tentang ciri deket-deketna kiamat kasratu waladi zina loba anak zina eta teh geus deukeut kana waktu kiamat nomor kahiji nomor kaduana di mana-mana jelema geus tareling ka Allah malarabok di mana-mana jelema geus derek marasiat berang jeung peuting eta geus tereh kana kiamat cekolot baheula mah di mana-mana tahu buleud eta tereh kiamat kuari geus aya urang baheula mah nya tahu buleud urang nya nya si tahu buleud kuari tahu buleud
Gusti Allah geus baca-baca bari tetereh datang tah ciri-cirina tah urang maca Kangjeng Nabi bae masyaallah di mana-mana engke loba kesenjangan antara pemerintah jeung rakyat eta teh termasuk kana ciri kiamat di mana-mana meronta jelema tukang ngangon tapi iman apa bagus-bagus eta ge ciri kiamat kuari geus saraya kabeh geus aya jadi lamun cara buah mah ieu teh geus asak tinggal ragagna doang haju ciri-ciri datangna kiamat Kangjeng Nabi geus caritakeun mun urang macaan hadis geus hampir araraya mentak lamun masih kene urang poho ka Allah sing hade kejadian ku Gusti Allah digempakeun, dibanjirkeun, dibeliunkeun dan lain sebagainya kitu-kitu teh. Tuh. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Kafir-kafir Quraisy, kufar Quraisy, ahli-ahli Mekah teh naranyakeun ka anjeun Muhammad tentang kiamat. Kan kahafiyun nganggap ka anjeun teh sakan-akan anjeun teh anu nyahoun anjeunna nanyakeun tentang kiamat mubaligun fi suali berlebihan kapaharakeun dina pertanyaan lain maksud nanya tentang kiamat nah ieu mah berlebihanana ngapuarakeun pertanyaan teh masa nyaho si Muhammad geus samun teu nyahoun berarti lain nabi lamun nya ge anjeun Muhammad nabi diangkat jadi rasul ku Gusti Allah pangeran anjeun atuh coba bejakeun iraha datangna waktu kiamat pan eta mah kan lain urusan nanya tah mah mubaligun fis sual berlebihan tuh dianggap Kangjeng Nabi teh nyahouna ta'lam tah sehingga anjeun teh bakal nganyahokeun tentang datangna kiamat bejakeun Muhammad kul innama ilmuha indallah tayalian ieu ilmuna kiamat kajaokeun kiamat mah eta mangan sakadar indallah di Allah takidu ieu teh nguatan sakumaha tadi innama ilmuha inda rabbi sami walakinna aktsarun nasi la ya'lamun tetapi seseueurna manusia teu nyah ada ilmaha indahu bahwa ilmu kiamat mengetahui tentang kiamat di Allah teu meunang ku urang diuji-uji cara aya salah seorang profesor nu kukula moal dicaritakeun ngaranna orang Indonesia dengan tanda-tanda kiamat yang telah dijelaskan oleh nabi kita maka kiamat akan terjadi sekian tahun lagi ulah gitu urusan mastikeun waktu nama teu meunang inda rabbi indallah adapun ciri kiamat teh aya ieu dina hadisna mentak kula begitu ngadenge ti seorang profesor salah awas ya cek kula ya profesor namun teu setruk sing ngadeulkeun ieu nyanyahoanan masalah gaib ieu teh beunang eta mah di Amerika nyaritakeun tentang datangna Dajjal ngadoja geus datang ka mana geus datang ka mana Dajjal teh geus dibuktikeun ku ari tapi kapan Dajjal mah lain kos kitu Dajjal mah matana hiji ngan kongkolakna mah tetep aya dua ngan nu hiji rata aya nu aya Dajjal nu aya di Amerika eta mah eueuh kongkolakan aya ge di tengah hiji tah boh ditanggapi dengan positif ku dunia hanya ulama-ulama anu yang serikeun masyarakat bodoh mah awam oh ieu Dajjal sakti bantaguna jelema nyekel pasir dikieukeun jadi emas nyekel duit logam kieukeun jadi emas nyekel dangdaunan jadi emas sihir di Amerika pohara jasa Masya Allah lain kitu Dajjal baru dicaritakeun Ibnu Soyad teh geus aya di zaman Kangjeng geus aya di zaman Kangjeng anu ku Sidina Umar dek dicabok ya diulah sa Kangjeng cubak cabok sembarangan lamun Ibnu Soyad eta kebenaran eta Dajjal yakulhu lamun memang Ibnu Soyad teh Dajjal maneh moal kuat ngalawan Dajjal sebab Dajjal bakal ditimbulkeun di akhir zaman lamun maneh ngabunuh eta ka Sidina Umar lain Dajjal atuh rek naon dibunuh dia lain Dajjal
andai kata dajjal mal kuat maneh ngabunuh dajjal lamun lain dajjal deuk naon dibunuh atuh cek Sayyidina Umar atuh sumatuan bae atuh geus dajjal geus aya Ibnu Soyad lus lari ilah terus kuat engke bakalna aya dajjalun da dajjalan heula ulah waka dajjal nu asli bakal mawa surga jeung neraka lamun nurut kanyana dunia secara mata kasar diasupkeun kana kenikmatan dunia surga lamun teu nurut diragaji ujianan dikampak di akhir zaman teh kos kitu meme dajjal nu asli da dajjalan heula televisi eta da dajjalan HP eta da dajjalan eta kos kararitu awawe menawarkan diri eta dajjal eta kos kararitu dunia kuari hayang motor teu kudu make DP asal aya KTP dajjal mantap kula kuari keur gahiji jeung dajjal jeung anak-anak dajjal sesuatu di akhir zaman Masya Allah karim sok gerak lamun baheula populasi na Islam nomor 1 kuari tergeser ta kafir nomor 1 kafirna nomor 1 Kristen nomor 1 di bawah eta karak Islam karak nu lain-lain populasina dunia eleh kuari dicoba kuari teh negara-negara Islam teh diserang memeh datang dajjal nu asli ieu lah dajjal geus puguh di Indonesia mah bertekuk lutut urang di bawah naungan bendera Amerika kumaha cak Amerika persaingan kuari jeung Cina merebutkeun hasil kekayaan bumi Indonesia Amerika hayang Cina hayang keur diributkeun limbah-limbah Indonesia tidak menutup kemungkinan Amerika marah ke Cina Cina marah ke Amerika ributnya anak Amerika jeung Cina nu ributna tapi di negara urang ataupun urang jadi sasaran. Sementara satelit urang teh di zaman Megawati dijual ke asing, urang kuari geus teu boga satelit. Sementara satelit ieu kan kuari ku asing. Gara-gara lah saeutik kepepet di zaman Megawati jual, maka urang teu bisa mengendalikan tentang informasi. Ketika terjadi peperangan, taruhlah urangna mau moal perang, Amerika jeung Cina perang, tapi urang dijieunkeun lapangan. Kapan urang hese? Keheseanana naon informasi nu sakieu canggihna melalui satelit-satelitna kuari geus dikuasai ku asing. Ketika diserang ku Amerika, satelitna kan di Amerika, masyarakat Indonesia karena Amerika menyerang untuk membom RRC yang ada di Jakarta, Cina-Cina yang ada di Jakarta, maka warga Jakarta harus pergi ke Rangkas Bitung. Misalnya informasi gitu kan nya nu ngendalikeun, ternyata orang yang disampakeun bom di Rangkas Bitung. Urang kan teu nyaho. Lamun urang berbicara tentang negara, nyeri nu sabenerna. Sakieu keindahan Indonesia, kemewahan Indonesia, kekayaan Indonesia, tapi eta kakarak satelit tadi encan pulau mana anu eueuh. Geus puguh timur-timur nang hasil jerih payah bangsa deui kumaha? Kegagalan memilih presiden hancur. Ieu sing hade ulah lawan urang kuari lamun diperangkeun teh. Sanajan sagagah-gagahna urang melalui satelitnya na atuh urang dioyak-ayak ku nya ka anu kiriman barang ka anu ternyata horenganan teu nyampe kirim ka anu atuh kan nya kuari bage informasina emang kumaha teu mah hayang nyaho mah Garut teh lantaran dikuasai informasi teh ku asing sabaraha persen keaslianna berita Garut ketika aya sababaraha televisi nu nyoting ka ditu teu meunang lantaran geus dikuasai. Teu bisa nu asli urang kuari. Tah deuk sahadu disalahkeun ieu ban lamun lain tukang beca. Hanya tukang beca nu kurang disalahkeun. Pan cenah kiai lain presiden tukang beca. Ngebohong jasa teh budak. Di imah bebeja narik horeng didorong goblok teh tukang beca. Tungtungna baca tukang beca aing bae teh mah. Sia teh narik sakeun pugu didorong. Pembohong kelas kakap sa uneng-enengnya nama ngabohong baik. Encan masalah-masalah lain. Kuari emang kumaha kitu kuari. Ayana amnesti dengan berbagai informasi
urang teh bisa paham. Oh kieu lain aslina. Urang hanya dibobodo. Urang informasi geus loba jasa. Dari pengusaha yang tidak mau membayar pajak maka dikenakan amnesti. Dengan demikian dengan satu kali dia bayar yang sudah diridhoi, diampuni ambo budak pahara jasa. Ghafurur Rahim teman. Gas, berarti dia itu dengan sekali gas. Tuh masalah satu. Informasi kedua, ini untuk menstabilkan negara orang karena negara orang itu ya ini sekarang udah 0. Maksudnya defisit sampai 0%. Jadi 3 urang teh. Nah, lamun sampai 5 bahaya. Iya, tidak ada jalan kecuali amnesti. Ambil pajak-pajak dari pengusaha. 2, bisa paham orang. Yang ketiga, sebetulnya pajak itu stabil sebab rakyatlah yang membayar pajak. Enggak pernah ada cerita negara bangkrut. Sebab masyarakat kapan? Enggak ada, semua diwajibkan. Dan begitu-begitu saja berapa triliun. Lantas untuk apa ini amnesti? Untuk membuat senjata sebab 10 tahun yang akan datang Amerika akan memerangi Indonesia. Dan kita akan kewalahan senjata. Dengan demikian kita harus membiayai orang yang buat senjata. Paham dari baik. Kabeh untuk paham. Itu paham, iya paham. Aya deui alasan berbagai alasan. Nu jelas nama di karungan duit urang ka mana ngaloyogna urang teu meunang nyaho. Mana nyaho urang? Kuari hubungan satelitna nu nyana. Endek ngayakeun gerakan naon di Indonesia nu nyana. Dibeli deui ku urang teu meunang. Sebab geus dibeli ku nyana. Endek kumaha coba? Cak aing ge aing keur ieu nu jadi presiden. Sia mah kos kitu sih. Asal dibejaan bae ku aing teu ngarti. Ih negara urang teh kuduna mah sangat berharisma tapi kan dijeledekan. Salah memilih presiden seperti itu. Nah, ieu kiamat ya ngaranna. Ieu kiamat ya. Mun di Indonesia ge moal kiamat sakedeung deui. Lamun Jakarta kafir, di Tangerang geus aya nu rencana bakalna awewe endek siap jadi bupati kafir deui bae. Di Serang endek aya kafir deui bae muncul. Gara-gara kiaina bisa disogok-sogok make galah. Iyalah terjadi. Ulah neuleuh ka dieu sia. Sok ajeun dulu ke belah ditu sih masuk ke para rantes jasa. Atuh urang-urang nyana-nyana atuh antepkeun bae. Nah, kita ulah milih awewe bae. Wah tuh hanya diumrohkan, hanya diberi kendaraan. Naon artina ieu kiai katitipan ilmu bae geus kos kitu kiamat kajeun gua tah ciri kiamat teh kos kitu. Lamun dicaritakeun tentang alamatus saah geus aya kitabna. Nyaritakeun tentang kisah geus aya caritaanana. Ieu hadis Kangjeng Nabi tinggal kurang dibacaan. Hampir alamatus saah geus araraya. Masyaallah karim. Nah iyalah caritaan tentang para ahli Mekah. Kafir Quraisy lain sakadar nanyakeun tapi deuk ngahina ka Kangjeng Nabi. Dianggap Kangjeng Nabi teh berhubungan langsung jeung Gusti Allah tapi moal nyahoeun nyana tentang kiamat. Coba panganyakeun ka Pangeran sia Muhammad tentang datangna kiamat. Ku Allah ge tetep dirahasiakeun Muhammad. Bejakeun innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Bejakeun. Aing mah teu perlu urusan kiamat-kiamatna nyanana iman ka sia. Iman ka aing, iman ka anjeun, iman ka Al-Qur'anul Karim eta. Tetep bebang kawarah. Terus bae merangan ka Kangjeng Nabi teh. Kuari informasi geus teu tertutup. Wah, Amerika teh keur meujeuhna jadi polisi dunia ayeuna. Negara mana nun teu diacak-acak? Irak karena lekat dengan Islam gempur. Suriah karena lekat dengan syiar agama Islamna gempur. Yaman gempur. Mestina ieu teh kudu didemokrasikeun kabeh ku Amerika teh. Kudu manut cara negara urang. Mana negara nu kuat ku ari Arab geus dicekelan we geus dikaluhan sakedeung deui Arab ge bakal nuturkeun sakumaha di urang. Hari liburna geus moal Jumat tapi Sabtu dan Minggu. Sebab kalenderna sudah tidak pergunakan kalender Hijriah, tetap harus menggunakan kalender Masehi. Deuk kumaha coba? Negara kelahiran junjunan geus diacak-acak.
negara anu wafat junjunan geus diacak-acak nu mestina urang ngiblat ka ditu karena nyanana ngiblat ka Amerika urang teu bisa ngiblat ka ditu mana kiblat urang ngiblat ka Baghdad geus kos kitu ngiblat ka Turki na geus kitu ka Mesir geus kos kitu urang teh sakumaha bapaan negara bapaan kuari mana kuari masyaallah nah mata kerja di polisi dunia Amerika teh diacak-acak negara teh urang teh geus diacak-acak keur diacak-acak tapi maha kawasa Allah maha suci Allah maha segala-galana Allah justru di Amerika ribuan manusia kuari berbondong-bondong asup Islam ndek kumaha coba ayo dumiti orang kecil orang menengah sampaikan orang elit kuari arasup Islam ditahanan diulah-ulah tetap baik kuari arasup Islam berarti kan aya waliullah anu dakwah di Amerika ya Allah ya Rabbi urang kadang-kadang merenungkeun rahasia Allah batu hese saat Amerika luar biasa justru masyarakat nama berbondong-bondong afwajan masuk Islam lain rahasia mah jasa babara gereja dijadikan masjid atuh deuk kumaha sababaraha gereja dibeli jadikan masjid gereja dibeli jadikan masjid deuk kumaha tuh di Indonesia mah masjid dibeli jadikan gereja dibalik di Indonesia Masya Allah nah ieu kekuatanana adalah terletak pada kiai anu ulah beunang kasogo sakitu doang boga pendirian coba ya urang kudu boga pendirian gara-gara kasogok eta lah kos kitu lamun urang teu boga pendirian tuh terus beki acak-acakan ka ditu Masya Allah iyalah alamatus saah ciri kiamat ketika memasrahkan perkara lain ke ahlina ketika nu jadi presiden adalah rakyat jelata ketika lu jadi pemimpin telayak jadi pemimpin ciri kiamat ke di akhir bakal diceritakan tentang tereh deketna kiamat tanda-tandana adapun waktu kiamatna secara mutlak la yujalliha liwaqtiha inda rabbi innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu nu penting mah kiamat bah jelas bakal terjadi boro-boro kiamat paeh ge jelas bakal terjadi jasa bari teu jaho iraha datangna paeh ulah kabatur ka diri urang paeh bakal datang teu nyaho biaya ardin tamut di tanah mana urang bakal paeh sigana mah hebat lamun urang zarah nginget-nginget kana paeh bagus sigana mah urang teh luar biasa mun peuting sorangan di kuburan teh kemudian merenungkan aing ge bakal aya ngagojod siga maneh bagus urang ziarah kanu jore ziarah kanu bagus eta teh jang itibar bagus tapi lamun mempersediakeun kuburan jang urang mah teu bagus ulah mempersediakeun urang geus gali di dieu jang aing ge di ditu digali keramikan jerona malah mah ASEAN AC besi aing panas. Ulah Quran emang. Lantaran dina Al-Qur'an dijelaskeun. La tadri ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Teu nyaho hiji jelema di mana paehna mempersiapkan di dieu horeng paehna di Australia. Mempersiapkan kuburan di dieu horeng paehna di leg-leg maung. Persiapkan kuburan di dieu horeng di leg-leg buaya. Mata dri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggeus urang zarah mah zarah bae. Adapun mempersiapkan kuburan ulah gali jang aing di dieu. Aing mun paeh di dieu. Brak isuk dahong eueuh. Heuh Haji Pendi geus siap kuburan ka mana nya? Cak anak injuna kabehan bingung abah heueuh orang dibawa kelong. Aduh, gara-gara ngising teu make calana dibawa kelong. Baheula mah kos kitu teh. Si hades ya. Ulah keluar tangari kelong. Ulah ta magrib kelong. Baheula kitu deui kajatan. Nah, ieu tanda-tanda kiamat bakal dicaritakeun adapun waktu datangna kiamat hanya Allah nu nyaho.
walakinna aktsarun nasi la ya'lam qul la amliku wallahu a'lam